Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha murid-murid daramang sadayana tepang deui sareng Ibu Abila dinu pelajaran bahasa Sunda. Kumaha masih semangat? Semangatnya walaupun belajarna masih di bumi, tetapi urang sadayana kedah tetap semangat. Murid-murid sadaya, dinten ieu urang bakal diajar bahasa Sunda ngeunaan kagiatan sapopoe atanapi kegiatan sehari-hari. Teu karaosnya atos aya di minggu ka-7 urang diajar bahasa Sunda. Tah ayeuna anu kumaha wae kagiatan sapopoe teh? Tah yuk ayeuna urang diajar sasarengan. Dinu materi pangajaran 3 ngeunaan kagiatan sapopoe, urang bakal diajar nitenan gambar ngeunaan kagiatan di bumi sareng kagiatan di sakola. Anu kaduana ngarangkei aksara jadi kecap anu merenah. Tah ayeuna yuk urang titenan gambar turutannya ibu cara macana. Mangga hidup ge di bumi sewang-sewangan dibuka bukuna. Teras kupingkeun ibu sakali hidup sakali di bumi. Nuhun. Ngaji. Hendra pinter ngaji. Pinter. Ngajar. Bu Ida ngajar. Leres pisan. Anu salajengna ngepel. Ima ngepel lante. Teras ngobrol. Nita keur ngobrol. Biasanya sadayana maca sing tarik di bumi. Kaca salajengna ngojay. Dani resep ngojay. Ngajleng. Ari ngajleng tina gawir. Anu saterasna nyaeta ngimpi. Emil ngimpi endah. Teras ngerjakeun. Ema nuju ngotret. Saminya ngotret sareng ngerjakeun nyaeta nuju midamel hiji padamelan ti sakola. Salajengna ngibing. Yani ngibing jaipongan. Cobi sakali deui. Ngibing. Yani ngibing jaipongan. Tah kitu nya sae. Salajengna upami tadi atos tiasa maca kalayan bedas di bumi, dilajengkeun kanu ngarangkei huruf. Yuk siap-siap bukuna. Tah ayeuna urang sasarengan ngarangkei huruf. Dina buku hidup aya gambar sareng huruf-huruf anu teu acan dirangkai kalayan leres. Anu kahiji aya RITANYA. Dinu gambarna nyuju nyarios karerencanganana. Janten kalimatna naon kinten-kinten di dieu? Nyaeta urang kerjakeun sasarengan nyarita. Diulangi sakali deui. Nyarita. Anu di handapeunana aya huruf T, M, U, N, Y, P sareng U. Upami digabung tingali dumasar kanu gambar nyuju naon ieu murangkali? Ya leres nyuju nyumput. Tah serat dinu kotak di handapeunana nyumput.
Saterasna nu dihandapeun nyumput aya huruf I N Y A N sareng Y gambarna nyuju nyepengan nik. Nyuju naon nya ieu? Naon kecapna? Mangga dirangkei. Nya leres. Nyanyi. Naon sakali deui? Nyanyi. Tah ayeuna kaluhur aya seratan A, B, A, Y sareng N. Nyuju aya dina hiji kendaraan bade ka hiji tempat. Naon kalimatna atanapi kecapna dirangkei? Nyaba. Nah, sakali deui naon? Nyaba. Tah ayeuna tingali dihandapeun kecap nyaba aya gambar teteh nyuju naon di dapur? Aya huruf K, A, S, M sareng A. Leres. Masak. Sekali deui. Masak diseratnya. Anu terakhir, tah kagiatan anu dilakukeun sateu acan urang bade bobo atanapi kulem. Aya K, aya A, aya T, aya N, Y sareng I. Naon namina? Ngikat. Ya, leres. Tah kitunya tos palarinter sadayana. Yuk urang lajengkeun ka materi salajengna. Murid-murid sadayana kanggo materi salajengna bakal urang pelajari minggon payun. Minggon ieu atanapi dinten ieu materina mung dugi dieu wae. Di akhir engke saatos pembelajaran ieu aya latihan nu kedah dikerjakeun. Mangga dikerjakeun ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.